Oh, ada ya euy. Anjing si Sodi nelpon. Pasti lagi bikis ya. Halo? Madim. Iya, cuma rek dibayar moal hutang teh. Oke lah tuh udah cenaya duitna. Mau kaget gitu sok sole. Oke, pada dia jajan lagi cari pakai acan. Sok bayar ya aing keur butuh duit. Oke, atuh kela-kela sakedeungnya aing nangan heula. Teuy sok. Heeh. Kudu aya ayeuna. Heeh. Teuy sok awas ku aing diabrod geura. Siap ding. Geus sok. Yuk. Kamu aing nangan duit ya. Si Soding sugan aing mal ngalulusuh. Si Cungur. Aing. Hartanya kawan doyok lah. Soalnya butuhin itu. Hiji tapi hiji sami sareng dua lamun tos ngaji osok kuy ngadua. Pak, Sia kemana aja rek musuh? kenal dia? Aing keur kieu we ngahulang ya supaya sapa aing kita beli useup aing geus rek musuh. Perlu itu. Perlu naon saja? Aing minta butuh duit. Maksudnya? Iya, duitan atuh. Sia boga jajan nu kieu di mana? Aya aing lagi ngeusup. Teu di mana? Ogi teh baretoa menang meuli ti si Oding 300.000. Duitna acan 100 deui. Ayeuna si Oding nelponan ye ngagugujeg nagih duit. Teu bejakeun we mun masih acan boga kitu meni kabina-bina teuing. Teu waras wa, ka aing kalah ngancam nyebut teh mun teu mayar dikepret. Buru tulungan aing Cepet ye. balik. Teh dijual sabaraha ieu? Bae aing mah dirugikeun 100 jadi 200. Aing 200 mah aing eueuh duitna ge geus pego lah ku aing. Sok bae tuh. Ayeuna pego mah. Heh, sok ku aing di duitan aya lagi ya 150 mah. Ah, 150 teh. Sok bae langsung. Anjing rugi gede aing. Atukeun wae meureun heuh da. Panggeus make ieu meureun. Baeuna 300 teh wa rugi pego aing. Panggeus make meureun. Geus saya make mangan eta halus ye meunangan. Kenaon? Aing meuli jejer ka di ieu ya. Kemudian mah. Nah, jejer make Mas halus. saya halus kieu aja meunangan ieu mah. Nah. Si atas yang mana, Bud? Ngajak enggak deh kulit teh mah. Aing ek museup isuk malah. Yakin ieu mah pasti menangan. Iya, cuma rek dibayar moal. Erek ieu ding, ketungguan sakedeung. Buru atuh. Aing keur butuh pisan. Nah, sia mi kabina-bina ting cumur. Geus dijual deui ya jejerna ka aing pasti bayar babah. Kabina-bina teuing sia teh. Aing teu paduli jejer mah. Aing mah aing duit we. Kabina-bina teuing sia ka babaturan teh mun lagi ramping sia. Pak, Aing teh ditagih kumaha lagi 4 bulan. bah sia gosok nginjem ka batur keken. Aing langsung bayar. Geus bayar kecil lah, geus parebat kitu teh parebat. Sing. Kok aing balik lagi, Pak? Yang modal aing ya. Mana balik? Heeh, yang modal sih. Ini teh atuh. Kasih odingkeun. Kasih oding kan? Nitip duit cenah kasih odingkeun orang jejer. Oh, kok. Geus sia bebas tah. Nanti sia kan nya 50. Baiklah. Rugi lagi guys. Kagok rugi gede. Geus lah cek aing ulah nyak anjuk kayak Aing kira-kira terus. alhamdulillah lunas si oding meh teu ganeng ting. Heeh, nu nantinya. Tak sok we nya pake. Heeh. Mau buru di aing ke Wadoyok tadi. Ayo duit saya loba pisan euy. Murah gitu. Ini si Cungur kalah kali latih. Telepon deui ieu mah anjing. Goblok. Kakak teu aktif si Cungur. Nah, kemana si anjing? Goblok teh tita.
Berlela-lela teuing aing keur butuh. Oh, itu tuh sodingnya tuh. Gawat, emang gawat. Tak bisa duit ke aing teh ngarti. Aduh, di mana eta duitnya? Aing mau eueuh teh pasti ngagantian nih mah. Anjing dia mau waras burit manten kok aing kudu disusuli mah. Asa di dieu aing teh tadi teh ngodok HP tadi teh. Rek semua jauh pasti di dieu aingnya. Rek kenaon rek? Kenangan barang ding, aing nu leungit ya. Dengan barang. Heeh. Oh, atuh. Ke mana ding? Perlu. Sananya. Aduh, si Cungur ya si Soding. Sababaraha panggilan tak terjawab. Dan ieu mah ka aing. Aku aing geus dibayar yang sudah dititipkeun. Ai sia cumur na kumaha. Anjing, Nah, mun itu diangkat telepon teh aing. atuh geus naon di? Nah, ek naon bayar cungurna. Geus burit ieu teh. Kan aing geus bayar, geus Geus dititipkeun. bayar ka saha bayar? Dititipkeun ku aing geus burik. Eueuh, nah dititipkeun naon si burik makan neangan naon itu tuh hayang leungit cenah. Mere duit ka mana? Eueuh, mare duit kumaha? Aing geus dititipkeun. Tah, eueuh sok bayar kadekeun anjing lah. Bukan duit lagi geus dibikeun. Eueuh, si burik mah teu ngomong ek nitipkeun ek naon. Nyoker neangan naon da keur kukuiran di ditu tuh. Ding, aing masih nyaan. Geus bayar dititipkeun ka si burik. Eueuh. Bayar mah goblok. Ding, sumpah aing mah. Ah, eueuh, sumpah sia. Geus kabiasaan sia mah goblok. Aing kudu kumaha ieu? Sok mana kadekeun? Kapan geus dititipkeun geus Enggas duit lagi. enggas kumaha. Lah, anu sok kadekeun HP. Sia mun ieu hayang HP balik bayar ka aing. Sia eta mah sia urusan aja si burik goblok. Kan tebus ku sia tah HP sia. Ding. Si burik kumaha tuh balik bisanya. Si Faisal teh tah meuli useup teh lila-lila teuing nya. Pak. Useup na Pak. Atuh mun mah neangan deui ka warung saja. Wah iya. Kalau mangke duit kira. Kalau keuangan Duit di mana? di itu tuh murah. Ulah diarah. Si jalma neangan sia mah. Lumayan bawa wae atuh. Nah, namun dikeluarkan mangke anu mau atuh batur geus sarua wae. Daripada aku batur. Ya ngaran-ngaran papangihan di jalan mah duit mah ulah sok diarah sah. Mantap ini mah. Peta Punya menye pisan. lantas di mana sih Ori? Aing tes nagih teh si Acil. Aku mah Wah duit teh cenah. kadi diok lagi deh. Hah? Iya, sia ulah kabina-bina teuing kan. Lain kabina-bina teuing bang atuh da. Aing geus rujit geus 4 bulan. Wah, tulungan aing wah tah sampai aing ku si Oding lah. Tulungan kumaha? Pan aing Heuh sok bayar cek aing ge. Iya, kayak pan si eta teh geus jejer nu ti sia teh dirugikeun ti sia 300 dijual 150. Pan mana duit Tadi teh HP kasih burik. Ya si burik mah teu ngomong nanaon bang. Aya Ai sia papanggih teh jadi si burikna. papanggih tukur kuar kuir di tukangan teu ngomong nanaon. Kapan tadi teh geus dibayar ku sia teh nya? Geus tah Mah eta heula sia mah. Burik. Sil, Dari sia pangumaha duit teh dibikeun kan? hampura sil, aduh aing apes sil. Kumaha? Leungit sil ageuna cai teh pesa. Apes aing sil hampuranya. Agak sabaraha? Heueuh, etan tadi pokona malambaran. Hari dia mana emang itu mana? Hah? Tah eta heueuh Berarti ieu. dia ken. Tah dulu. Tapi dia hatna separaradu sanon kita. Bapak aing nelpon tadi teh kagok kan ngawe aku. Tah, yang si Acil mah melah dirugikeun ai sia aya teh Oh, copat pantas atuh. apa dititipkeun ka si burik. Sia Geus geus sil. Kalau aing Gas, jika balik siang gas diktil. hampuranya sil. Dikeun. Tah, sia. Bina-bina teuing sia teh. Ari jeung babaturan make utang saeutik ulah menja bawa sia. Pas pada menang saeutik bang geus rugit eta aing hayana nagih 4 bulan. Ayo cuk sole cuk. Pan sia ge babaturan meninjau ka aing babal. Sia teh jeung bisa poe kehet. Aya aing aloh bisa minggu. Henteu parah teuing. Da ulah nepekak kitu atuh ya si Acil melahan 300 di kain dijual Antara 150. dipake ieu ku si Acil nage. Tidak karunya 300 jadi rugi 110. Siapa yang bawa HP na sia teh bisa lapatan
Dek pisan sih teh. Udah colet itu darutin aing pengen Sia ke bareng nginjem ka aing ku tisuk cole sia saminggu aing teh kumaha kehet. eta mah saminggu Bang bayangkeun mah. Iya atuh kalau ka riweuh wae. 4 bulan bayangkeun. Sok Jeung babacuran mah kehet adatna isi. lamun abang kainjeuman duit teu bayar 4 bulan kumaha? Ai bareng teh sia ku aing masih saminggu kumaha aing teh kumaha ka sia. Jang disapoe eta teh. Wah, konon sarua wae nelponan eta ge.